Lain cak ge. Soang, onta, gajah, bagong, buaya, meureun sia mah. Aduh, sia tahakan sia tah. Duh, aing tengah laga budak sapoe ge asa ku nyari kelek aing jeung tuur. Apa geus nasibna kieu hirup aing? Ai teh diturutkeun paur baruh tuur jeung kelek aing. Sip nasib. Cuaca mah geus rek hujan deui, tapi ku aing kan kapikiran. Aduh. Ai daging nama ngeunah, lempang na gancangan. Bentuk nama letik, ngan rada panjang. Jeung nu aneh mah, sukuan deui. Hewan laon kitunya. Aing dengan budak heula. Itu situ cunguk tuh. Lalaga ku aing yeuh. Astagfirullahaladzim. Eueuh hujan, eueuh guludug, tiba-tiba beungeut sia nonghol, kos pocong kabeurangan. Hadena we, embe keur ngajuru. Emang lamun aya kunaon di? Hei, mata kaguguran tak embe. Moal aya kaguguran mah, paling ge pulang kampung. Tolong sama kebeneran aya si air ngomong yo. Ngomong naon di nu hese nu bari pasti koe dijawab. Yo, tebak ku sia, daging nama ngeunah, tapi lempang na gancangan. Bentuk rada panjang saeutik. Ieu nu aneh mah aing yo, eueuh sukuan deui eta. Ini lieur aing mikiran, tapi na aing nyaho. Tai ngeunah teu. Sia mah malah nanya nu kitu, di mana-mana ge tai beuh nu ngeunah, bego sia mah. Santai atuh ngomong teh ulah emosian. Habur atuh gerak tebak. Dah paling ge eta mah kuda. Ai kuda mah aing ge nyaho, aya sukuan. Heukeun deung aing pikiran heula. Naon banyak. Ieu nu masalah ngomongna ieu. Orai, hayo sia orai. Lain, ai orai mah teu ngeunah dagingna. Cak-cak meureun. Lain cak-cak ge. Soang, onta, gajah, bagong, buaya meureun sia mah. Da deui sameureun diborong. Tapi tetep lain eta jawabanna. Hai geus naon? Sakitu aing geus balanya. Ku aing disebutkeun sia mah sakabeh hewan. Ai geus naon dijawabanna? Aing hang nyaho. Sabenerna mah aing teu nyaho. Pikir ku sia ketika bulan ruah. Goblok sia mah, pan ceuk sia tadi nyaho jawabanna. Aing meuni lieur bujur mikiran, haram jada doang sia. Si aing kieu weh jeung kieu sapopoena di sawah. Kumaha rek boga kabogohna kitu aing. Nu aya ge awak aing hideung, bau leutak. Aduh, aing pusing. Kamana kitu koret aing? Yuh, kunaon kalah mah koret ieu aing bangsat. Nya kitu ge koret bapak aing sincarekan. Sare ka mana di? Teu aing asa ku nyari awak we aing teu ngalaga sia sapoe ge. Boloon sia mah aya-aya wae. Ai si Dugul ka mana di? Tadi mah aing nempong ngagidigna mah bangun rek ka sawah. Yu urang teangkeun mun aya urang lalaga. Kana lalaga weh sia mah kabisana. Hayu
Itu si Dogol tuh. Kan siapa yang ditimpuk sia. Yuk, ayo dah siap. Astagfirullahaladzim. Sakit itu nimpungnya. Kerjaan capek. Haram jadah doang. Box ya kuai. Box kan dengan gol. Hey, keluar sia. Mun keluar sia air balik. Juri apa setan sia. Tadi yuk aya kawan imbang. Lawan aing yeuh. Bantuan aing ora jeuh ka dieu sia keluar. Abah teh anggeus. Oh sia cucunguk kuya nu nipu aing haram jadah doang. Box ya dasar borangan. Oh iya sia makana udat adat. Ulah pos ya nya mandi na make sabun bom supaya bersih jeung beungeut siana. Oh sia ulah poho odol natah tai kebo supaya luntur-luntur sia. Pan sia kan ngadek ka aing haram jadah doang. Aduh, siap tahakan. Tolong sama kebeneran ya si air ngomong yo. Terus, yo aing nu aneh mah bentuk rada panjang. Yo nu aneh mah sukuan. Jurik apa setan? Kadi saya aya kawan imah lawan ayo. Nah, ini Bang Rayo.